adalah tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah. Qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu. Qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar. Moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir. Usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang hanya bersyariat doang talamun urang cek inget kadinya tuh geus takdir. Eta budak tabrakan cak aing ge tadi teh si budak rarasan aing bakal tabrakan. Tah budak lamun henteu kenceng mah meureun mah tabrakan teu bisa kitu. Henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna. Kajian kumaha ge? Mun teu bisa kokoseran indungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh. Lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun mal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah. Tetep bae teu bisa. Kayak geus takdir ti ditudak kos kitu. Atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur. Bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang. Batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza. Waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang. Atuh pamajikan urang ge kurang dilapan, kurang dibagus-bagus atuh herang majikan urang. Ieu mah tun mantak henteu kadeuleuk bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek. Pandian ke orang memajikan ka dia ku aing dipandian gari-gari. Benar enggak ku aing dek diusapan ieu. Aing meuli penggosokna tuh. Gosokan 5.000 aing meuli ya. Pandian ku urang diuyab geus bukna. Ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulum. Wah, ya kan masuk. Kumaha ieu membukun ti anak cak urang teh ieu. Beres di sabunan mah diais urang memajikan urang. Aju urang eta kuari digosok sat-sat pan Pak. Iya berang. Atuh lain herang ledeh ieu mah. Sapoe dua poe bangulikeun urang parfum nu bagus. Atuh naon gitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel. Nya ngahutang deui kalina gat. Dek gelis kumaha atuh bedak keli. Oh, tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun atuh. Keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh. Nah, nu bagus emang nu kos kumaha kieu deuleu kolot baheula. Meuli di pasar kemis anu baru leunteu eta di caian eta nu hebat mah. Oh, tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah. Baheula mah aya di pasar kemis tu baru leunteu datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu kana jatuh jasa Pak. Menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun. Bisa pakai badut cincin eta lamun ku ari mah eta parfum ngaranna. Terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh. Ya teh baheula mah aya kos kitu eta. Nah, jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus, anu rapi. Melilipan anu hideung-hideungan. Masya Allah, tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya. Udah ekrobas ya. Ngan rada deres bae kuari rada aya Luis ya ye. Baik digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing lamun mama wasiatnya teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawa ke kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha. Saha deui eta pembajikan oh sugan teh pembantu tah aing bunga denge kos kitu tah. Ih, saya rada Luis kuari mah. Tetep urang ngurusan atuh diurus kurang siapa awak ieu kan rada gede ajur rada pendek geus aing meuli kunaon bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah karim nah iyalah diabadikeun dina Al-Qur'an
tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kanjeng Nabi Shalih halus nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga wow Gusdar kunyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya mulai wer wah naon ieu cek nyana ieu mulai goyang-goyang ih kieu puji si goyang kieu naon ieu meureun ieu siksana ieu kos kieu meureun kos hijat teh sabaraha di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing julegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu mendekang yang Nabi wakitu berangkat jeung para sahabat di Wadil Qura terus melalui Madain Shalih Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Shalih nu baheula disiksa ieu teh Saudi Arabia ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Shalih Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas wow datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi stop anda pentangkal kormat etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dia ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Shalih kaum Samud nu disiksa sahabat ngap-ngapan aduh cek jana hadena cenah urang ieu henteu aplen di mun didinya aplen bakal disiksa deui bae mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dieu ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh tek tsunami di ditu ulah ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyen tsunami sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah wah disemprotkeun taek na tsunami nya nangka Allah bapak kawasa nyen tsunami tina susu ya Allah ya Rabbi selesai Gusti Allah ngabeberah Kanjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kanjeng Nabi Shalih alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kanjeng Nabi Lut alaihi salam Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ialah kaum Kanjeng Nabi Lut jadi masih kene Yordan kene ngan jauh ari nu tadi mah Petra kebelah ditu wetan ari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kanjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kanjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam
walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadhe ki basyar hadza ikila basyar sohbatu perewangan na Rasulillah semertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah kana satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubudha ketemen dan pupuskeun ya Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kan cilik boleh ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lan pikun sapaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul suin iku wong lanang kang lain taus tutup ya qaul kula nudawa wa tazabainu dawa kana khatimatu suin ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka Sayyidina Ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatuna kalakuan iku lama balaghu samang-samang satu magahu ing ali opanam satuna basyar wabah iku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas Bola maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa adhib aqlahu ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar istajaballahu ta'ala maka membadanan sepuluh ta'ala doa alihin ing doa Sayyidina Ali fihi ing dalam basyar wa kanat lahu akbaru sunan ana ikut tetap gaduh basyar pepirang caritaan kang ala pijani bi alim dalam rasulullah wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking gabe qala ibnu dawya wa jazaba ibnu dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyar saghira ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena saghira Allahumma ingakale ya kana taqibu kang anda ya iku kandak ya bermasuk dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran ala kita hiyukan hudang-hudang ya asyar al-ahsan ing pirang-pirang kapriatin wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis sapa anasu manusia ceritakeun seorang manusia nu biadab ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yasbut cenah li basyari hadza sohbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik bari gaya ditunya di Suriah Basyar Asad diberi nurutan ieu nya nama negara dan negara atuh penuh kunaon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno urang mah negara urang anyar termasuk Amerika anyar ieu negara baheula boga sejarah di negara teh pohara jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat cenah mah golucek ulama Basyar di akhir umurna pikun jeung nya nama jelema anu suul khotimah rajul su'i cek Ibnu Dahyah tungtungna ki Basyar asad khatimat su'i dengan doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sayyidina Ali nguping bahwa Basyar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sayyidina Abbas.
incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa alhib aqlam. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar, dina sajroning panjang umur supaya dileungitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali, fastajaballahu ta'ala du'aan alafi, doa alin fi, dijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua, edan leungit akal, tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan kan. Ya Allah, kanat tahu akhbar sufi jadi Ali wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui kita sia eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebel ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana hade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas sakitu beureun kan teu bagus. Deukeun mal kebal ge jadi sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun itu. Sebab urang usum limbah. Tetep nyada maka junting di kuku mah age iman bae. Bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi horeng tiba heula lalakon gos kitu teh. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuhna onta Kangjeng Nabi saleh ku salah seorang manusia anu dibeli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki udang kunyana onta sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang kupat kapit langsung tublas kencit ku Ki Kudar baiklah onta anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat samana lompat ke gunung. Begitu lompat ke gunung, lompat ke batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ke jero. Sanggeus asup ke jero nutup deh. Pak, asup ke jero eta. Anak onta teh asup ke batu nu pertama ngaluarkeun onta. Iyalah nu bakal keluar hewan ti batu eta. Di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh. Geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman. Mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah. Urang muka Quran kaget, Quran ka mana hurufna? Dibukaan Quran teu aya, neangan deui ka lamari. Buka deui teu aya. Kaget, nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya rame bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim. Tinggal aya jelema nu hafizul Quran. Eta jelema nu hafizul Quran teh dititah maca Quran urang ngadengekeun nyana nu teu talar ngadengekeun nyana. Cuman umurna sakedeung, teu kebal mararaot anu talal Quran. Tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh. Nu talar bangsa kula tu birbil falak binas, anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit. Iqra lam yakunil hese. Eta mah pabeulit biasa.
sanajan ini tuh watini ge pambelit watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna wasbana illal ladzina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah cak teh budak Nges, itu nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota. Tinggal bieu cak buricak. Tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta. Nah ieu lah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot. Eta patlot nulisan jelema kafir, mukmin. Kabir, mukmin. Atuh kadang tak katara di dieu sia kafir, sia mukmin. Aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah. Masyaallah. Kari. Ieu dabah nu eta masuk ka batu deui, tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu, onta nu ieu mah pae. Faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ayeuna kaum Samud teh marencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tunda perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan buang kawarahna kaum Samud teh luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nucak siap cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa biba kaiduna janji anjeun ayo ingkut kabila mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksana ayo ambo ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi Isa cek Kangjeng Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan maneh dalam rangka 3 poe deui bakal datang siksa. Saleh lalabawa omong kuari bae. Kuari datang 3 poe sagala naon lah, pangeran bodoh amat. Ambo cek Kangjeng Nabi Saleh. Tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe. Lamun taya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumakeun cek kaula deuk dikumakeun. Kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deuleu bae isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu fil yaumi salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delegeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami dina sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Saleh maneh berangkat jeung pengikut maneh aya sabaraha bae diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya deuk disiksa cek Gusti Allah ku aing bakawarah ye manusia kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestin
Didinya eureun di Palestina cicing lamun geus datang ka Ramlah Palestina maneh berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestina di Palestina sapoe dua poe berangkat ke Suriah. Kanjeng Nabi Soleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa tilu poe kaharep bakal datang, maka kaula dek ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kade wah jelema nu iman wepeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestina di dieu teh aya kobah tilu nagara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestina kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu laut daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamarana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha opat poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ya mah bakal tapi mah dek disiksa leh sok lalamunan teh sok hantem-hanteman amat leh teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami nek berangkat aya sabodo atuh dek berangkat mah kami nadaan di dieu siksa nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh we gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Saleh ka Palestina lempang dirinya ke Palestina teh jadi deket sanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman matu lain setik waktu datang kaisukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh sini tunjuk beungeut sia koneng sia koneng emang aing koneng ngaca tuh itu koneng jika koneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Soleh ya ekos karari mah aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias ge tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Saleh bahwa beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi siksa kajen kumaha ge Kangjeng Nabi Saleh na keur geus indit jeung nu iman masyaallah poean kadua bareng kulit manusia silih tunjuk sia beureum bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae kitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda ulah waka iman atuh tunggu sapoe deui cek Soleh teh sapoe deui ulah waka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang Solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sabira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah karena iman bener Datuk iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh eta masyarakat ieu bener kajian hukum ge Soleh bener
hidung kabeh banget. Masya Allah harideng banget harideng mah ngobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ya bener soleh ya kumaha tuh ya orang siap apa disiksa apa iman mah ya gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi soleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ayo geus kieu ya urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ke PK4 mulai oyag-oyagan taneuh woi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg wow tadi dong jekung bedug dah mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku orang-orang kakarak aya galedeg hiji dur bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan kadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadieureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jeleger teh pluk kuari mah jelema nu hurup saurang-urang can kabeh ngusruh numantak fa'akhazat rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin maka Allah nyiksa ngeunaan ka kaum Samud rajfatu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa Kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan di dinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelema tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung tidinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat tidinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu ngaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi bras bisa dibayangkeun ku urang Masya Allah karim yalah fa'akhazat umur rajfatu diabadikan di Al-Quranul Karim
kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh ya kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belah ka kiri non gitu ka utara didinya ka Penayam Madain nah didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikan bangunan-bangunan masih diabadikan datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neule pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Soleh ya kaum Samud ialah Al-Qur'an fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikan digempakan anu luar biasa di luhur wasaya petak ledek midas sama di luhur dihandap bayangkan kurang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyat nggak ada suara gemuruh na baik kudu pae jadi padange kamana suara heura teh kadenge gemuruh lah suara teh kabeh ge kaget ieu teh suara naon di luhur lain di handap lain suara teu kaya tsunami kapan suara sarua bae teh suara kos kitu misteri teh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita eta teh kapan cek urang Tasikna aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh eta teh berarti dek disiksa urang eta hewan-hewanna tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa gerak keluar ti di lantara dia teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung keluar eta ngabejaan entak sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade eta teh utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap linian luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos kitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Soleh khususna kuari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dia ke Pangandaran ditanggakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti penting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu
ningali kehidupan kuari. Masya Allah dedengean urang di berbagai sektor korupsi, di berbagai daerah pemalingan, di berbagai penjuru pemabokan, di berbagai daerah perzinahan. Ieu kan ngaranna ngundang tsunami, ngundang siksa. Geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai, teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim, di mana bae kuari mah mabok, zina, maling, korupsi. Pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor. Mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem. Kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae. Aju kuari ka mobil deus, mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling kene bae, termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana. Angkot dipaling, truk dipaling. Ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan. Urang ada yang nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuari. Dah ieu jadi negara naon di urang teh. Masyaallah karim. Lamun jana ngomong, "Hei, sia kunaon maling bae?" Ulah loba ngomong. Ya, urang mah maling sakieu. Heuh di luhur miliaran. Oke nya, sakana teh. Aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana. Ngaling urang tadi ku kumahakeun saha si eta, coba ngomongkeun si eta saha, bejakeun lah kono eta eta jeung berekan pamalingan gawe. Ya Allah ya Rabbi, ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu. Kanjeng Nabi Saleh lagi saya di Palestina, kemudian berangkat ke Suriah. Idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan, kita ningali kayaan umatna. Jeung kita cara ricing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang. Maka Kanjeng Nabi Saleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan, kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui di Palestina. Gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan. Deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari. Baheula ngahiji kan. Baheula makan Yordan Mesir ngahiji. Ngan sakadar aya Palestina doang, Palestina Mesir tah eta aya. Israel Mesir eta mah negara kuno tembel. Induk kuari mata bangsa Dubai, Abu Dhabi, kemudian Yordan eta mah negara anyar. Sagara Kuwait eta mah anyar. Pemisahan. Nah, orang ieu mah jadi ke negara anyar. Baheula mah hiji bae. Tot Mesir, belah itu Israel, Suriah, Sam. Baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam. Syria. Nah, Kangjeng Nabi Saleh balik deui. Umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Saleh. Urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamari nang tangan kana siksa Gusti Allah. Urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui. Begitu berangkat datang ke Yordan. Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya nu kitu geus potongan manusia paehna ieu macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin. Aya nu ngagoler, aya nu nangkarat, aya nu nangkup, aya anu diuk, aya anu keur ki macem-macem nu ngarengkol. Iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah. Datang Kanjeng Nabi Saleh kadunya fatawalla anhum. Ngabalir Kanjeng Nabi Saleh ti kaum nagola cek Kanjeng Nabi Saleh padahal mah geus maot. Tapi Kanjeng Nabi Saleh titah ngomong ku Gusti Allah. Ya kaum, wahai kaum kaula,
laqad ablagtukum risalat rabbi, jelas nyata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula, amanat pangeran kaula, wa nasahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh. Kade kudu percaya ka kaula bahwa kuat teh utusan Allah. Ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kulat terus bae ngasehatan. Terjadilah kos kieu. Walakin la tuhibbuna nasihin, tetapi anjeun teh teu hayang tresep kana nasihat-nasihat akibatna disiksa model karana. Gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho. Ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki, diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh. Nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh. Barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi urang ngaragap dada, orang can sakumaha urang mah tuh. Geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa. Jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci, dimaki, dirusak, sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh, diusir. Eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam. Diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Kangjeng Nabi Sam, kaum Nabi Soleh yani kaum Samud. Ucapan Kangjeng Nabi Soleh na iyalah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Kaunikanana aya dua manusia, nu hiji awewe, nu hiji lalaki, keur eueuh di dinya. Nu hiji lalaki ngaranna Kiargolnya nama keur ka tanah haram Mekah, anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya. Begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta, awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh, eta gempa aya deui. Jangan gempakeun sorangan doang. Gua ada sing jeleger deui. Sakumaha tadi teh? Padahal jang sorangan doang. Wah, sebab nyana bertanya-tanya kos kumaha sih siksana. Di jero hatengana teh kos kumaha datang ka ambalayaki isi siksa kos kumaha ieu. Gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh jaing ge teu iman. Kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang di hana berapa tinggal Kiargol nu keur aya di tanah haram Mekahnya ngadenge bahwa ieu negara dua negara disiksa hiji di Arab Padain, nomor kedua Padain Soleh, nomor kedua di Yordania. Nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleu sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba hayang nyaho. Padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh. Tah urang mah make padahal mah. Nah naon ge urang mah sok make padahal mah bae. Padahal tuh geus moal bisa, geus aya qada jeung qadar Allah. Qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu. Qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar. Moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir. Usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang mah hanya bersyariat doang, talamun urang cek inget kadinya atuh geus takdir. Beuh, eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh, teh si budak rarasan aing bakal tabrakan. Tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan, teu bisa kitu. Henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna. Kajeun kumaha ge? Mun teu bisa kokoseran hindungna ngaceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh. Lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah.
tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditunda kos kitu ya aing sebenarnya mamun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh deuk diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus kodona ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah maning bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal penting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan kurang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleuk bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang pemajikan ka dia sia ku aing dipandian gede-gede benar enggak ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian kurang diuyap geus bukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulem ya kan masuk kumaha ieu mah bukun ti anak cak urang teh ieu beres disabunan mah diais urang memajikan urang aju urang eta kuari digosok sat panpa iya berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe dibameulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekeli nya ngahutang deui kalina kan dek gelis kumaha atuh bedak keli tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu dalah kolot baheula meuli di pasar kemis anu baru leutik eta di caian eta nu hebat mah tamang kieu leuwih parah tamang kos kitu baheula mah aya di pasar kemis tu baru leutik datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu ngarana teas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah teh mah meureun bisa pakai badut cincin eta lamun ku ari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh eta baheula mah aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya tidak ekrobas ya ngan rada deres bae kuari rada aya Luis ya ieu bae digosokan ge rada aya Luis jadi maksudna aing mama wasiat teh teu disaha-saha kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawa ke kondangan aing babaturan aing ngomong aya teh saha saha deui eta pamajikan sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah ih saya rada Luis kuari mah tetep urang ngurusan atuh diurus urang sia mah awak ieu kan rada gede ajur rada pendek geus aing meulikeun nu bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah Karim nailah diabadikeun dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi sallallahu alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa nagarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga geus darku nyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa
nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya mulai wor wah naon ieu cek nya nih mulai goyang-goyang ih kieu bunyi goyang kieu naon ieu meureun siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu mendekang jeung Nabi wakitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Soleh Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa ieu teh Saudi Arabia ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kangjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya anu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kangjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas wow datang ka nyebrang ka arah Kangjeng Nabi stop handapun tanggal kormat etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud nu disiksa sahabat ngap-ngapan aduh cek cenah hadena cenah urang ieu henteu aplen dinya mun didinya aplen bakal disiksa deui bae mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dinya ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu ulang ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyeun tsunami sanunya susu awewe digudekeun naju keluar cai mah wah disemprotkeun tae na tsunami nya Allah babah kawasa nyeun tsunami tina susu ya Allah ya Rabbi selesai Gusti Allah ngabeberah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam di Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kangjeng Nabi Lut jadi masih kene Yordan kene ngan jauh ari nu tadi mah Petra kebelah di wetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking birang-birang imam walam yathbut li bashari hadza lan wara tetap kadeki bashar hadza ikila bashar sohbatu para rewangan ma Rasulillah semertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah kana satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ketemen dan pupuskeun Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kan cilik golong ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar
wa kana lana ya bashar rajula su'in iku wong lanang kang ngalahin taus tutup wakau ya qaul walau nudawa wa tasabai nudawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki bashar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane kasirina ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatunai kalakuan iku lama balagahu samang-samang satu magawi ngali opanam satuna basar wabah iku nyemelawa basar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas bola maka ngucap ya ali Allahumma atil umrahu wa adhib aqlam ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basar Istajaballahu ta'ala makang badanan sebelah ta'ala doa alihin ing doa nasidina ali fihi ing dalam basar wa kanat lahu akbaru sunlanana ikut tetap gadue basar pepirang caritaan kang ala pijani bi'alin dalam arasunal wa sahabilan birang sahabat ta'ala radiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking gabe kala ibnu dawah wa jazaba ibnu dawah wa lamma zabaha samang-samang nyembelih ya basyara sohera ini ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang napombo kekarne sohera aglahuma ingakale ya kan nastaqibu kangan ya iku kandak ya bermasuk dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syirana lati tahijukan ngahudang-hudang ya asyar al-ahsan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis wa nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis sapa anasu manusia. Ceritakan seorang manusia nu biadab Ki Bashar Ahmad bin Hanbal salah satu mazhab minal a'immah yang liana bahkan menceritakan walam yathbut cana li Bashar hadza sohbatun ma Rasulillah Ki Bashar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa basarun sugir nya nama letik bari gaya ditunya di Suriah Bashar Asad diberi nurutan ieu nya nama negara teh negara atuh penuh kunon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria Mesir Israel eta mah negara kuno Mekah Madinah Turki, India, itu ngaranna negara kuno. Orang makan negara orang anyar, termasuk Amerika anyar. Ieu negara baheula, boga sejarah di negara teh pohara. Jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat cenah mah. Golu cek ulama Bashar di akhir umurna pikun. Jeung nya nama jelema anu suul khotimah rajul su'i cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimat su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu an begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas langsung Sidina Ali ngadoa Allahumma atil umrahu wa azhib aqlam ya Allah muga manjangkeun umur kaki Bashar dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi doa alin fi ijabah ku Gusti Allah ye
umurna panjang. Nomor kedua edan leungit akal. Tokoh masyarakat anu luar biasa udoa sidina alim manjur edan ya Allah. Kana tahu akhbar sufi jadi ali wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah wah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui ge tah sia teh pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh mah naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebel ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kana teu bagus. Deukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun kitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok akidat umuhuma aklahuma sok kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji suku sokna eta sok jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sotrais tah geus sarua ieu sok kana ieu jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis mana nyanyianana kene